Kopian cau-cau atau musuh mujan ke mah kudu seureuleuteunnya. Enak aja. Enak atuh ih. Nuhun nya. Koplok ngumhang pang ha. Oh, lewat bangga enggak? Kop. Haeupkeun. Ai barawak ka mana nya mungun ngopi kitu. Teuing. Agehan we basi kimalah heuh. Ulah teu dibere teh. Teh seuri aing mah. Aya nu komen sia. Nanya Ieu saha? Bang Agus Sobari, ti Heuh? orang mana eta teh? Naon cenah? Aya ngeun cau. Atuh Tawaran atuh, tawaran. Abang Sobari sok Pak mangga Agus dongkos Sobari ka dieu tuh. Tah. Sok ka dieu. Sepan cau. Ka mana cenah ijah ka kampung konten Cipatan pokona mah RT JRW 2 pokona mah kampung Cipatan. Oh, pokona mah api Edi Tiara Iyong. Tah ieu mah akuna cumi barawak nya. Sok moal bireuk deui da. Sok darongkap mempeuyeukan CF. Orang baru. Orang Atuh baru deukeut meureun. ija di dinya. Deukeut. Saling kahun gitu. Heeh, saling kaheun. Sok ka dieu ye mempeng diantosan tata ieu can CF. Sok Sepan diantos. cau sareng cikopi mantap. Ieu mah cau naon jan we sikian teh jah. Cau behring, cau gejlok, ubar mah meh moh. Mame mah. Ubar lambung surene. Oh, lain aya ieu anu sekian nya ceu ieu mah. Tapi Terus saya telak bisa teh jeung siki-sikina neneng. Dilalebar maneh mah ditelak we urang mah da. aing ngeunan cau kieu mah nya cakiah heuh. Ulang, mantap. Nah, geuning nya. Ayo barawak agehan nya bisa hayangeun Nya sia. atuh karunya. Bae hiji lah. Nah, mah betul warageun atuh. Ieu pisahkeun hiji neneng yang si barawak kita. Nah, di sakieu pang ge. Ieu mah loba teuing, ieu we jang barawak mah sakieu ge waregeun. Ai Moal neneng. atuh, sakitu rogna mana teh? Ajang aing mana kita baca aya eta naon teh netizen ka dieu kumaha dodol. Haha akan loba di kebon lain si Kang Edi. Coba kebon mah Oh, ngalah deui loh. Kebon. nya. Gampangnya, bener. Ieu teh Di sepan. di Sepan. Heeh. Nanya. Terus era kamera wae era. Sok seueur ngopi nu kieu me teu boga penyakit lambung neneng. Mempeng Sok Pak Agus Sobari, hayu ka dia merapat. Seueur keneh. seueur tuh di dapur sapanci deui gede. Jah menang nyepannya. Tuh. Da di jama seueur tamu wae mata kudu sesepanan nu kieu sadia neneng. Tenang di kebon loba keneh. Meh wareg. Tenang aya. Ngomong-ngomong emang Edi ka mana? Di kebon kene Oh. je keur nurusan buncis. Oh, nidaikannya. Tenang, pisang mah loba kene neneng di Loba kebon. keneh? Seueur atuh Tuh neneng. itu getunya sebelah tuluy deui. Tahu bangka jeung cau meuli. Itu teh. Aduh. Hiji dua tilu wah genah euy. Tuh. Oh, di luhur hese. Tuh neneng. Mantap we. Sok baraya ka dari we dara lengkapnya mempeng aya. Sok mumpung aya Pak Agus Sobari hayu ka dieu tah. Maet. Eta Kalau mah gue jeung si Kina Pak mana. Agus Sobari mah komenan wae sia. Mantap we. Tiap konten teh ngomen wae. Resep cenah. Komo kana Aya nyebutkeun lucu sasoreneng ka ijah teh. Alah aya si Ayang bebek urang teh kerek balik ke kebon ieu maneh. sok atuh tawaran. Ayang, papa, ayah, tadi ya hayang pisang. Tuh. Ini cenah anu ngomen cenah Agus Sobari hayang pisang cenah bebek. Oh, tong lebih barere atuh. Eta si soreneng. Nya pi warang ka dieu ieu teh. Kalimat tempo. Nah tuh. Oh, tuh neneng sok we pe. Tenang, cau mah loba keneh. Aduh kamera ti mah. Moal kamera masuk. Kameramen tadi sadiakeun tah seueur keneh pisang mah tah. Coba neneng tenang. Beak Lain. ngokot deui. Cau naon wae eta di kebon lobana. Cau Sebelah aya cau Ambon. Oh, aya di Aya, cau nangka, Ulu. cau behring, cau nu kieu, terus cau bangka ulu, cau mul, Cau muli dinya. cau Ambon. Loba neneng atuh di kebon. Bebe, mau kemana lagi sayangku, cintaku? Ih, kamu teh, meni karek sagedeng. Kamu sirik ya So sweet, iri cenah. ya sama aku. Ih, kamu mah meni sirik wae ka aku.